Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Lon rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload Ke sugri para wargi Kiwari mandi dibaris neruskeun hanca carita jawara ti kuburan anu ayeuna bagian kalimana. Sakumaha anu parantu di Bandungan dina hanca bagian anu kaopat hanca poe kamari. Pedaran Mang Dedi kebegatuan jina mangsana medarkeun kaayaan alam ti beurang di lembur datar khususna atuh kajang banara anu harita nganjang ka imah Mas Giman ngan hanyakal Mas Giman teu aya lo nya ditarima ku putrana nu katalah Nyelasmaya mangga urang sami-sami Bandungan deui carita jawara ti kuburan anu poe kamari katunda urang kocapkeun kayan beudang di lembur datar khususna kajang badara nu geus aya di jero imahna Mas Giman teh kalayan ditarima ku putrana Mas Giman nu katelah Nyelasmaya. Manuk recet di sarada patembalan jeung pada baturna diselang ku serat hayam jago kongkorongok estuning mata klar jeung mata kuas. Bre iji imah anu sederhana. Imahna mah leutik tapi campernik. Buruan lega kahareup ka tukang kagigir jeung kagigir belah kulon ge. Malah loba tutuwuhan beujeuhna mareuh peuy bubuahanana. Breh di tepas hareup aya nu keur ngobrol paduduaan horeng si mana horeng jang banara anu harita ditarima ku Nyelasmaya anak Mas Giman lantaran Mas Gimana cenah keur ka sawah. Jang banara sakadapan mah muni colohok. Atuh nuhun atuh Neng ari Neng tatanggana atau nepi naonna ceuk banara nanya deui ka Lasmaya lantaran asa kurang yakin da tadi mah atak mojang teh cicing bae di buruan mangkaning banara teh geus uluk salam aya kana 3 kalina leuwih ari ayeuna nu narima manehna teh bet eta-eta keneh jelemana da disangkan aku banara mah nya mojang teh anak tatangga Mas Giman we. Sadengkeun Nyelasmaya beuki tagiwur bae hatena lantaran rumasa salat tapi tegugup gancang ngajawab sok sanajan katara rada ngaleper. Semohon pami dipercanten mah abdi teh puterna Pak Giman hapunten abdi kirang hormat ka tamu da menawi teh pun bapa aya di bumi Cek Nyelasmaya beri lu tungku deui teu waniun ngadu teutit jang banara da eta sok sing saredet hate bae cenah teuing naon sababna deui atuh banara muni colohok malah sakadapan mah jempe jiga teu bisa ngomong. Sang desa dalila pok banara harita janten Neng teh puterna Mas Giman atunya pun kang teh sadepangkeun nuhun mengapunkan nepangkeun banara anu katelah mah ceuk banara beri sorongkrong ngajak salaman atuh era ge gap ku Nyelasmaya di tampanan pok ngajawab meni laun pisan sami-sami abdi Lasmaya ceuk Nyelasmaya berjing hatena ngarasa paranas tiris ting sariak tepuguh rasa tina dampalingeun asa aya anu sesaresetan rai beungeut Nyelasmaya euceuy Jajantung ratu tutunggulan malah pok ngomong jroning hate.
Aku naon ari aing mentak bingung apan aing teu mineng pangijeng jajaka teh. Ari ieu bet mentak panas tiris moal kitu eta mah tapi lain ketang lain kitu teh. Cek gerentes hati nyilas maya baceo tepuguh urus. Sedangkan ai sirah nama ngeluh kajaga mutu tungkul bakat ku era meren. Ker kitu pok banara harita neng. Padi aya pikir sanaon? Jawab Lasmaya berjeng terus malik nanya. Kitu nate beungeut narada cengkat saeutik keret ka banara anu keur melong atuh truk dua paneuteup bantrok deui. Sia keser geti banara jeung Lasmaya asa kasetum. Banara meningah renghap narik napas panjang. Sadengkeun Nyi Lasmaya luk tungku deui, tapi kulantaran banara mah lalaki jeung nadi adat narada sonagar pok banara harita. Punten saha teh aja dengan teh. Duh, pun kang hilap deui. Sumuhun Lasmaya wasta abdi mah. Oh, Lasmaya, duh kalintang saya eta dengan teh. Saluyu sareng nu kagungan jadenganana hanya kalnya cek banara ngomongna rada dicampur ku banyo. Tapi edas katarimana ku Nyi Lasmaya mah kacida mata kriwasna. Lantaran kecap hanyakal teh itu ni matak bingung pikeun Nyi Lasmaya mah. Malah harita oge nimbulkeun rupa-rupa pananya jeroning hatena Nyi Lasmaya. Hanyakal teh hanyakal naon? Palang siang dina dirina aya cacad anu teu karasa ku manehna. Kitu di antarana pananya Nyi Lasmaya anu timbul dina hatena. Kulantaran ngerasa penasaran pok Nyi Lasmaya ngawani-wani maneh ngomong ka banara nanyakeun sababna. Nomor gina akang bet nyebut hanyakal ka abdi adi mah ngaraos paur. Eta neng subuh nanya teh kuwasta pun engkang itu manawi teh. Cek banara berjeun rada bareureum pipina. Atuh Nyi Lasmaya beuki bingungeun bae pok harita. Tengartos abdi mah naon hubunganana sareng wasta abdi. Apan benten-benten misah bapa misah nyawa atuh tangtos wae jenengan oge moal sami. Cek Nyi Lasmaya berjeun neuteub tapi teu kuat lila. Da saterusna mah ngeluk deui tungkul. Ari banara pok harita. Sanes kitu maksud akang teh engkang mah hanyakal sote kuwasta pun engkang. Nah abot banara da suwami wasta engkang Umar Maya mah rupina ngajodo teh meureun cek banara satengah banyol. Tapi kisadat lila namah betrada reuwas lantaran omongan anak kalapasan teuing malah harta oge beungeut Nyi Lasmaya katara beureum. Cejantung jerat tunggu-tunggulan hatena atuh ting saredet deui pok harita. Nah margina bet kitu Kang. Saha Umar Maya teh abdi mah rumaos bodoh taterang kana perkawis kitu duh palang siang wasta abdi teh awon nanging kedah kumaha atuh da pamasihan kolot abdi. Sanes kitu neng sanes kitu engkang mah banyo we nyangam kitu sote beda eta we dengan neng teh bet Lasmaya. Apan Lasmaya teh garwana Umar Maya kitu jina wawacan oge. Cek banara ngerasa kagok asom suganyeng sugane ku jalan banyo kesalahanan anu tadi bisa kaubaran. Atuh Nyi Lasmaya meuni celoho. Tapi lila kulila mah nyeh imut malah siri bari ngareret ka banara. Atuh seblak hate banara meuni nyeblak. Terawakna karasa ngageter. Lamaledog anu kumanehna diparedogeun ka batur bet malik kana dirina. Pok Nyi Lasmaya ngomong deui ayeuna mah rada wani sabab geus nyahoon yen banara teh geuning resep banyol. Luka tuh upami kitu mah nanging abdi teh aya panuhun mugi ku akang banara sieun diperhatoskeun bargi asa isin ka abdina. Da kumaha neng mah ngageura saurkeun cek banara rada gugup. Gampil Kang Omat ulah nyebat neng ka abdi mah sebab teh wasta abdi da ina mah parantos kauninga ku akang. Oh gitu. Gampil atuh mangangkang atuh bade nurut kana kapala neng kedah naon atuh?
Telangkung akang pokoknya mah asa ulah nyebut neng we. Sok isin abdi margi parantos gaduh wasta. Oh gitu, mangga tuh gitu mah. Kuma pemi akan nyebut Maya. Tiasa atara binte kenging teh. Margi asa gampil disebut eta mah. Mangga eta oge malihan mah pun biang oge sok kitu dah. Oh gitu nuhun atuh ah. Mangga demanya urang teraskeun ngobrolna. Teraskeun kumaha ari akang? Apaan akang teh pangna dongkap ka dieu teh aya nu diseja. Tah ku jalanan kitu pun kang teh bade tumaros. Dupi tuang rama nuju angkat ka mana? Apaan Surmaya tadi ding? Aya di pengker. Ngabohong Oh laras. Hapunna atuh Kang banaranya abdi teh. Lepat pisan margi. Pun bapak teh rupina parantos ka sawah. Malihan mah sareng pun biang. Kumaha atuh nya? Mangkaning aya periode penting panginten. Oh gitu nengi ah. Wih udah teu aya mah teu nanaon atuh. Cek Banara berjeng terus ngahulang jika duh bingung pilakueun. Mun rek upload dongeng Mang Dodi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna. Ulah asal upload we. Banara gitu nyilas maya ngarenghap narik napas panjang manehna asa boga dosa ka eta semah pok harita. Pami aya peryogi anu penting sawes mu bapak teh atuh bade disusulan ku abdi. Nanging bilih pun bapak naroskeun di mana teh atuh akang teh. Adi disebat penting pisan henteu. Nanging upami engkang teu tiasa patepang sareng tuang rama memang akang teh ngaraosan jelu. Margi engkang teh ngahajab pisan dongkap ka dieu atuh upami Maya kersama nyusulan tuang rama nya kalintang nuhunna bilih naroskeun mah saurkeun we aya tamu ti lembur Cilowar kitu nu katelah Banara puterna Abah Imung kisah kitu we Mayanya cek Banara bari jeung narik napas panjang sedangkeun nyilas Maya rada ngaranju sabab ngadenge ngaran Abah Imung atuh pok nyilas Maya harita. Oh, jantan Kang Banara teh puterna Abah Imung. Leres Maya nah geuningan jiga nu kaget. Hapunten Kang Banaranya. Da mana teh tuh sanes putra Abah Imung. Aturan atuh Kang Banara. Aku mah tuang Rama damang. Cek nyelas Maya berjing renghap ranjung. Atuh Banara rada kageteun pok ngajawab harita. Sami-sami Maya. Nanging geuning Maya kenal kapun bapak. Cek Banara kalah balik nanya kewanian ngajawab pananya tilas Maya sabab rek disebut damang da puguh keseueuh arek disebutkeun maut can wani balaka Banara teh malah hati leutik mah ngarasa kagagas deui jadi ras we inget ka bapana ari nyilas Maya pok harita abdi parantos kenal sareng tuang Rama mah Kang. Margi pamit telepat mah dua dinten nu kalangkung tuang Rama teh ka dieu malihan mah ngobrol pisan lami sareng pun bapak. Atuh saja beuti kitu abdi oge dikenakeun ku pun bapak. Kumaha ena damang Pak Imung teh Kang? Cek nyilas Maya jika anu penasaran sabab pananya nu tadi can dijawab ku Banara. Atuh Banara bingung pok ngajawab Banara harita. Pangestu pun bapak mah teh kirang sawios-wios hatur nuhun atuh ari Maya parantos kana mah kalihpun bapak dupi tuang Rama tebih ngadamelna. Caket Kang mang atuh antosan lah sakadapnya ku abdi bade disusulan. Mangga mayakeun kungkang beradi antosan cek Banara bari jeung narik napas panjang terus panonna moloho ka nyilas Maya anu harita turun kaburuan. Terus limpang meninggaleng geor lidi macan tenangan bitisna boborelakan atuh Banara teh neuk hapranjung pok Banara ngupat jroning hate meni mata gegebegan eta paingan atuh paingan Abah Janatan itah ka dieu buat teuing geus surti ari kolot masahan nyaho aing teh sina pira aku ketang deh tapi eta mah rarasan aing we meureunan anu kabumbulengan disangganya Mas Giman boga herang cek gerentas hate Banara berjeng ti korok lok-lokan
Gondok lakina turun naik jika nuker nerian cidu. Ari anu ditetepna beuki lila beuki jauh tungtung alas ngalengit dihakan ku pengkolan. Atuh Banara meuni handeueul. Jung cengkat bari ngarahu terus ka jejentu dina kursi sosoranganan. Pikiran anakku melayang ka menemni sakapeung ting kolebat beungeut bah imung. Sakapeung di beungit ngilas maya. Atuh jang Banara di teu ngeunah cicing diuk teh gutak-gitak jiga loba tumila. Malah lila kulila mah Jung jang Banara nangtung. Terus kukulentingan bari jeung mangkut hariu. Tapi teu ngomong sakecak bacap acan sabab eueuh anu maturan sanggeus bosen ku kulintingan geek Banara diuk deui terus ngalamun deui kalayan teu sabar biwirna nyebut ngaran Lasmaya. Lasmaya hiji ngaran anu endah ceuk Banara bari jeung melong kana bilik. Malah lila kulila mah bilik oge jiga ngajak siri. Jang Banara geus kapengpeongan hatena keura di kudungaran Lasmaya. Tapi lila kulila mah atuh Banara sadar pok ngomong deui sorangan. Kakara oge tepung geus nguruskeun kitu patut. Ulah kitu atuh maneh teh Banara. Apan maneh teh kudu neangan ilmu pikeun Malaspati anu jadi bapa. Sing inget sia Banara. Ulah wani-wani ngomeseuneu. Cek Banara jika nu gelo ngomong sorangan nyarekan sorangan. Geus kitu marahuh ngarahuh deui narik napas panjang. Breh kaayaan bapana anu mandi ketih kacipta deui. Barang ingat kadinya panun Banara ngadadak muring khas. Untuk kakerot sarta dua legina dipereupkeun cetung. Dua pereup diadukeun. Atuh menimuringis Banara teh lantaran pereupna kana salinu. Aduh, nyeri gedingan kasebelahan sia pereup. Cek Banara beri jeung rara teret kana meja. Sugan jeung sugan aya ceueun tapi eueuhna naon kajabati asbak mah. Rep deui kana bilik sugan jeung sugan aya foto atawa gambar naon eueuh deui. Atuh ret kana panel. Bre di pojok aya hiji ples urut wadah minyak singit. Ngan rada gede. Jika nabai urus cocokan anak Mas Giman anu panglitikna. Kalawan teu sadar kop ku Banara eta ples teh dicokot dialak ilik didangna nengni jeung dibulak-balik. Sanggeus kitu pangangguran geblus cingirna anu kenca diasupkeun kana liang ples teh. Atuh keplos meuni parat kabeh. Ngan hajaka barang ditarik rek dilaan teu bisa kaluar eta cingir teh. Gebeg Banara ngagebeg sakar kebok. Terus cingir dibebodo tapi kelakah peureuss. Cingir Banara anu kencat teu bisa kaluar. Aduh, kesebelahan sia cingir. Aduh, kumaha lamun maya datang aing era mercilak kaya aing. Lamun teu bisa kaluar teh jigana aing bakal kawirangan bakal rugi 2 juralit. Lantaran moal bisa deui sasalaman jeung maya tobat Gusti. Cik atuh sia cingir kaluar sia nurus tunjung sia mah. Aya we gogoda teh dasar sia. Dan teh Banara harita adu regang jeung ples hayang ngaluarkeun cingir. Banara kukulutu sorangan ketuna teh beri ngapopodol cingirna. Tapi tibatan kaluar mah eta cingir kalah beuki pageuh nyepot kana eta ples. Lantaran cingirna ngadadak bareuh. Hate Banara beuki tagiwur. Jajantung ratung tutunggulan rei beungeutna karasa panas. Celina menikeun ka euceuy ngan untung we harita mah eueuh batur. Tapi kayaan kitu teh kalah matak beuki rempan bikin Banara mah. Sabab can kabayangkeun wirangna lamun kaayaan kitu kanyahoan ku Nyi Lasmaya. Jajantung jang Banara ngageter beuki rongkah. Getih asa ngagolak atuh cingirna oge beuki bareuh. Boroning bisa kaluar tina sungut ples. Gelo sia lamunnya horek ngalabok cingir aing sia moal dicokot sia boto. Terlemut teh sia ieu cingir aing gelakah dikolomoh ku sia gebleg cado sia. Hayo asup kana liang ples deui. Kumaha lamun teu bisa bijil. Aduh aing bingung. Ceuk Banara beuki keuheuleun. Tungtung jang Banara tarima kana nasib.
lingin kenca anu digantelan preste diasupkeun kana saku kampretna. Jep Banara teh ngomong deui, budina teh bangkenu bakat ku Ambek. Tapi Ambek kapegung teh ada tepuguh anu salahana. Akhirna Jang Banara ngajajantul we tepuguh rampak. Bekililah Banara beuki bingung lantaran pasti Mas Giman teh jeung Nyilas Maya bakal datang. Nu tangtuna oge Banara teh kudu munjungan ka kolot mangkaning pikeun urang Sunda masa selaman kuleungeun sabelah teh teu asup sopan. Komo ari ka kolot mah tungtungaleng atuh Banara ngahulang. Dina pikiranana pabariutur parupaning pananya. Malah salilala mahate letikna nanya kana dirina sorangan. Supaya teu kawirangan kumaha lamun balik ke kitu aing keun bae da moal nanaon sabab teu boga dosa aing mah asa ulah bari bebadog we balikna. Cek hate letik Banara tapi pok dijawab deui ku letik Banara anu sehat keneh. Ih goreng deh lantaran bakal nimbulkeun kacurigaan ti pribumi. Sajabat kitu mah bisa padele banget deui meureun nu geulis. Ulah kabur bisa sakabangsat diongkoh. Cek utek Banara. Atuh tungtuna mah hate Banara perang sabil. Kalawan teh karasa kesang tiis kaluar tina tonggongna berikeun kajuu. Jajantung dak digugu beuki rongkah. Mangsa nyerelek hanti karasa. Hilit sawatara waktu kolotrak aya di muka panto atuh gebeg Banara ngarenjag. Barang direret-retera Nyilas Maya geus datang deui, pipina anu lemes teh katara meuni euceuy metak geugeut. Tina tarangna atuh renung kesang, ari Ambek kandeng hapranjug jiga nu capek. Atuh dadana turun naik sarta pinaripna oyang. Katala jelas pisan ku Banara. Siak awak Banara teh katara paranas diri ciga anu muriang. Jajantungna anu ti tadi geus ratug teh kalah beuki rongkah. Hatena tagi rupa-rupaning pananya ngagulung jeroning dadana. Ari Nyilas Maya nyeh imut mata kuruy. Pok ngomong di selangkur menghap da puguh capek teh atas neang bapana. Antosan sakedap Kang Banara, itu pun bapak nu jua wasuh heula moal lami deui da sumbing cenah. Cek Nyilas Maya beri geek diuk dina kursi urutna tadi. Atuh Banara beuki tagiwur bae. Sakuduna mah atuh Mas Giman datang teh bunga. Tapi ari ayeuna mah kalaka susah. Pok Banara ngajawab berada gugup. Mangga aduh capek rupi namanya Maya teh. Cek Banara beri maksakeun maneh seuri. Ada partos biasa jamak we capek sak etik mah. Jawab Nyilas Maya beri ngusap kesang anu renung dina tarang. Percantan nuhun atuh kitu mah. Akang mah watos we atuh bilih Maya ngaraos capek da eta meuni bangun repot pisan. Cek Banara bari melong kanu geulis. Ai Nyilas Maya nyeh imut seblak deui Banara bari nyeblak hatena. Sababaraha kali dibabet ku imut teh menikeun kampir katur lengan. Pok Nyilas Maya harita. Upami leres abdi capek bade kumaha kitu? Cek Nyilas Maya beuki loma bae. Lantaran Banara teh geus dianggap biasa. Sabab katempona Banara mah tukang heureuy tukang banyol. Atuh dina mahan loma. Teh nyahoeun hate Banara mah keur tagiwur harita. Henteu Maya, teu tiasa nanaon akang mah. Jawab Banara rada kurang kiriman untung keur kitu teh kurutak Mas Giman datang. Di barang joho ge geus nyarengeh we. Barang sup teh katepas gok Mas Giman ngomong dareh teh pisan. Waduh awatos teh berantos lami jole. Ujang. Duh. Punten yo Mang yo. Tok tiasa enggak ngormat ka Ujang yo. Cek Mas Giman beri nyodorkeun dampalingeunna ngajak sasalaman. Atuh puguh we Banara teh meuni teu puguh rasa. Parantos Mang. Cekap sakieu ge. Cek Banara beri jeung nampanan nu ngajak sasalaman ku leungeun sabelah. Da anu kencang mah di kolomoh tiples.
Malah aya dina jero saku bajuna. Bari kitu teh atuh beungeut Banara meuni burahay beureum. Nempok kitu nyilas maya kaget. Tapi nyeh de imut meuni ngagelenyeng. Geus kitu ge Mas Giman diupok ngomong ke anakna. Ye cuguan atuh nya yo. Nah tamu teu bisa untuk sinang nganggur gitu ye. Jo nyondok cai ke ditu boro. Mangapa ela pugu geta mangga dikantun heula tukang Banara. Teh mah parantos aya bapak. Jawab nyilas Maya bari jeung terus ngareret ka Banara. Mangga Maya. Cek Banara rada gugup lantaran diteuteuk bae ku Mas Giman bari imut. Malah pok Mas Giman ngupat cerodeng ate. Waduh geus layo cikana ieu budak yo. Syukurlah. Sukan we kaayang si Abah laksana. Cek berentas ning hate Mas Giman bari ngareret deet ka jero imah sakedeung. Geus kitu maret deui atuh ngomong kalawan Daria bari jeung neuteub ka Jang Banara. Aturan tole mang tos kelintang beungana kasumpingan ku Ujang. Ananging naon margina nyelira bae apan janjina tuang Rama teh badhe sasarengan suna ka dieu. Kumaha tuang Rama damang? Cek Mas Giman bari jeung neuteub ka Banara. Atuh terjang Banara rada ngageter. Hatena ting sareblak kaayaan Abah Imung waktu aya anu ngadek ka cipta deui. Pok Jang Banara ngajawab tapi rada ngageter. Atuh nuhun Mas Giman, Mang Giman. Abdo ge ngaraos bingat tiasa tepang sareng Mang Giman teh. Nanging hanjaka subuhun pun bapa teh teu tiasa nepangan ka dieu jalaran eta Mang. Cek Banara jika nu kagok pisan. Manehna asa teu tega deuk nyebutkeun bapana maot teh. Padahal mah geus moal bisa ditawar deui. Atuh Mas Giman meuni reuwaseun. Pok nanya bari melong ka Banara. Loh, nah aku mau Jang yo. Kunaon tuan Rama teh yo? Tok damang atuh nepi kumaha duh. Asa reuwas yo pun Mang yo. Anu mawi kieu Mang pun bapa teh 400 bukus. Jawab Banara bari jeung ngagel bibirna saeutik. Huntuna kakerot nahan perasaan anu ngagulak jero dadana. Grubung Mas Giman ngagrubung cenah awahing kureuwas. Lantaran asa teu percaya ngadenge Bah Imung maot. Sakadapan macelohok we bari jeung gogoda. Mun rek upload dongeng Mang Dodi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna. Ulah asal upload we. Manuk recet di sarada. Hayam jago kongkorongok mapaesan kaayaan alam anu beuki berang bae. Sedengkeun Mas Giman ngadenge kecap kitu ti Banara nu ngajelaskeun yen Bah Imung maot. Sakadapan ngahulang harita nepikeun ka anteng. Lantaran teu percaya kada eta beja. Nya sanggeus sadalila pok Mas Giman harita. Waduh aku tole Ujang. Apan mangkungna teh teu sio. Malahan mah lami bisa ngobrol jeung Mang. Katinggalina jajak pisan. Lamun laras Bah Imung perantos bupus iraha bubusna da ieu. Samulihna ti dieu Mas. Emang teu kantos sadinten dawengina harita teh kirang langkung wanci Isa pun bapa sumping. Wengina pupus malihan mate kantos kulem-kulem acan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waduh. Hari umur pengen ke paribasa Eropa tunggu gupati paentok dinyao dimangsa. Ampunten adi teh ya Bah. Entok keditu. Cek Mas Giman berjengluk tungkul. Sakedapan mah duanana eueuh ngomong. Sanggeus sadalila pok Mas Giman harita. Loh, tole Banara. Penyawan naon ya?
tuang ramationa bet ngadadak dengan sareng natun teu ngawartosan kemang gedio. Hapunten mang. Abdi teh kaweur bujeng-bujeng kanu tebi dalah kanu caraket oge abdi mah teu kantos ngawartosan. Kitu we tata lepa siliwartosan sareng tatangga. Dupi panyawat mah teu pira mung aya anu tatu dina tatu nu kalintang abotna. Lah nyaeta dina patuanganana hiji, dina dada hiji, dina tangak hiji, dina taar hiji, sareng dina palipisan we hiji. Lah sadayana oge tatuparna mang. Anu mawi pun bapa teh teu kiat menyat deui malihan mati ngawitan rubuh oge teu kantos emut. Teras we pupus matak sedih pisan puguge mang giman. Cek Jang Banara bari jeung Dumareda. Daeta mah Mas Giman meni calohok. Panun kataram bolotot, huntuna kakerot, lantaran Mas Giman geus boga sangkaan goreng. Tangtu sobatna teh aya nu mergasa. Sabab Bah Imung kungsi ngadongengkeun ka manehna yen Bah Imung teh boga hiji perkara anu matak salempang. Kulilapok atuh Mas Giman ngomong berjeng ngepelkeun pereupna. Waduh, lamun kitu mah tuang ramate aya nu ngabinasanya. Di mana ta gelutna? Di mana tarungna? Di mana ta ngadu jajatena? Terus pisan mang, pun bapak teh anu ngabinasa nanging teu kantos gelut. Lah margi dibongohan mang. Darubuhna oge dipayuneun golodog. Waduh. Muacal ade dang tu pegawean si Kowarda. Kurang ajar mengeluk. Tedelali antepun yo. Cek Mas Giman berjen kekerot huntunan han amarah. Panon menipurahay beureum mataksieun. Atuh Banara teh menirwasin. Manehna ngagibrig awakna tapi pok maksakeun ngomong bari jeung rada Dumareda. Mang, saha si kuar-kuar teh mang. Nomor gida mang Giman sasauran kitu cobi abdi pasihan wartos mang. Abdi oge penasaran. Cek Banara berjeng ngageter. Hate mimiti ngaran cabang. Lantaran kamari-kamari mah menang katerangan ti bapana yen Bah Imung tetas gelut jeung Nini Kalinding. Kari-kari ayeuna menang katerangan nu aneh ti Mang Giman. Atuh lumayan we Banara rada bingungeun pok Mas Giman harita. Lah tole Banara. Tole tangtu manyao. Sabab ima urusan kolot. Nah, sajabat itu teh geus gasup kana rusiah. Malah anunya oge ngan Rama Ujang jeung Tun Mangwongkol. Ari cabab deug yo sok Bandungan dongeng nasing tenget yo. Mangga mang. Cek Banara terus tetep ka Mas Giman. Paralak Mas Giman ngadongengkeun di obrolanana waktu jeung Bah Imung. Malah saku-saku nu geus direncanakeun mah kabeh oge didongengkeun ka Banara. Ari sabab Banara teh hiji ahli waris ti Bah Imung anu ngan hiji-hijina. Tur Banara teh anak laki. Atuh Banara teh beuki bingungeun we lantaran persoalan jadi pabeulit. Anu dicuriga teh jadi duaan. Dah, sekitu dongengna teh jeung Banara. Nu mata moal salah deui tangtu ta nu bergasa tuang Rama teh si Kowar. Cek Mas Giman mungkas dongengna. Atuh lengjang Banara ngahuleng. Manehna mikiran nalakon anu didongengkeun ku Mang Giman bieu. Kulitarat nembikeun kangariut. Lila pok Banara harita. Keterangan ti Mang Giman ge kalintang matak bingahna kabi mamang. Margi abi parantos nguping wartos anu sanes. Utamina pisan madongeng ti pun bapa geunaan hiji kajantenan nu kalaman di perjalanan nalika pun bapa mulih ti dieu. Cek Banara ngadongengna ngaranna geula. Atuh pok ditempas ku Mas Giman. Lolololol. Nak kumaha kitu? Tole Banara.
cobi ceritakeun Mang yo. Mangga urang dadarkeun sadayana. Cek Banara bari jeung bangun anu lungse. Terus ngadongengkeun hiji kajadian nu karandapan ku Abah Imung dina maksud mangsana tarung ngalawanan Nini Kalingking teh. Sanggeus tamat ngadongeng napok Banara harita sakitu dongengna teh Mang Giman. Nu mawi abdi teh rada bingung nah mana anu laras atuh. Margi duana oge tiasa bae kajantenan. Cek Banara bari jeung usap beungeut ku leungeun katuhu. Sedengkeun leungeun kencama anger we disakuan. Barang ngadenge omongan Banara kitu leng Mang Giman ngahuleng. Lantaran sarua ngerasa bingung. Nya menang sawatara waktu mah duanana oge ting haruleng we. Ngan untung keur kitu teh torojo lalas maya datang. Bari jeung nanggeui baki anu dieusi ku cai kopi 2 gelas. Sok-sok ditundaan dina beungeut meja. Tapi samemeh nyilas maya ka jero Pok Mas Giman harita ke lah yo. Ulah waka balik deui yo. Ari nyai yo geus kenang toyo jeung tamu. Cek Mas Giman bari jeung nunyuk ka Banara. Parantos Bapak, na aya naon kitu Pak? Nya syukur bae. Ieu teh tole Banara atawa Jang Banara, putra Pak Imung anu mangkuk na dieu teh ning. Aripana Jang Banara ka dieu teh jabana teh yakeun silaturahmi teh anjeunna nyandak wartos bikin urang. Anu mata ruas. Manehna oge asa nama perlu nyaho maya. Maneh ge harus tahu. Alah, nya kumaha kitu Pak? Yo, denge. Ramana Jang Banara teh perantos di ladunya. Innalillahi wa inna rajiun. Nah laras Kang Banara. Terus pisan maya, kitu pisan gayaan dirompok akang ayeuna teh. Nuju sungkawa kuena pun bapa pupus. Nah tuh tadi nyebatkeun teh kirang sawios-wios Kang Banara menik kitu. Ida laras atuh mun pun bapa mah teh kirang sawios-wios. Da parantos sampurna muli ka jati mulang kasa nanging hapunten we akang teh tiasa terus terang ka maya. Cek Banara bari jeung neuteup. Sedengkeun maya oge harita teh terus netep ka Banara. Atuh geus prok deui wae padu teuteup. Duanana tinggal renghap bari jeung narik napas panjang. Cep nu ngomong. Pok Mas Giman harita geus. Ari ka arti mah ieu maya. Nah gitu. Gayaan Jang Banara ayeuna. Urang wajib ngiring bela sungkawa ka Jang Banara. Kan tanan tuh Bapak abdi oge ngiring bela sungkawa. Oh bener. Syukur. Jung nya gerak ka dapur deui Gancang. Gancangkeun ieu nyangu we. Urang cuguan ieu Banara teh biraku encai-cai teh wungkul. Jadi mana tuh Pak? Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna. Ulah asal upload nih. Jadi mana tuh Pak? Jawablas maya terus ngaleos. Ngan samemeh ngaret heula ka Banara atuh nu direret teh menit tepuguh rasa, tepuguh rampa. Pok Mas Giman harita. Ya tole, Apol Jang. Mang rasa kaget. Lantaran denge lalakon nu didongengkeun ku tole Banara tadi. Yen tuang rama kantos gelut heula jeung Nini Kalingking lah. Yo iji anu kacida bisanana yo. Sabab Nini Kalingking teh iji inoong persilatan dina jaman nunggus kaliwat-liwat. Ya, malah lamun diutang itu umur mah ya mau burung geus leuwih dina 100 tahun. Tapi mau kapikir mikiran nu kituna. Ayeuna mangdung nanya ka tole Banara. Rek kumaha cik kebujang yo. Sanggeus tuang rama pupus. Cek Mas Giman bari jeung neuteup ka Banara. Pok Banara ngajawab kelawan tegas. Abdi bade diajar silat sing suhud mah. Anu saterasna abdi milari si Durjana anu parantos mergasa ka pun bapa.
Abi moal seep kapanasaran suami teu acan tiasa malespati. Sakitu paniatan abi jeung tekad abi temang. Lah syukur alhamdulillah. Eta iji tekad anu halus. Mangrupakeun bagian tina kang ngabila anu jadi kolot. Tapi omat tole, omat sing hati-hati ulah gagabah dina nglaksanakakeun eta tekad ye. No margina kitu Mas. Lah sabab lamun gagabah bisa nambahan korban. Nu mantas sampe menang nglaksanakakeun eta tekad siapkeun olah kekuatan anu cukup. Segala rupa perkara kudu bino keperhitungan lo gitu aduh. Cek Mas Giman mere sumangat ka Banara. Ya. Atuh Banara beuki gede hatena. Malahan masa terus nama prung we Banara teh ngobrol jeung Mas Giman. Ari obrolanna teu jauh tina perkara maotna Mbah Imung jeung tina perkara pamaksudan Banara tina hal neangan maehan bapana. Cag urang tunah heula insyaallah enjing. Urang sami-sami Bandungan deui dina mangsatur acara nu sarua dina bagian anu kagenepna. Atur nuhun kumarupi perhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.